Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana Parapatan Singaparna Kota Tasik sigana karena rundutan nu ngajawab salamna sorakna kurang tali nunda laukna karamba para bahayang ngacecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna tetamat kabe melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi kermalaweng ajaran sakali deui aja naik Pak Haji Asif dipoto heula anyakal nu motona aki-aki Gak gimana Gon, kan itu doi. Ibu siap ngajawab salam sakali deui bade tari bade kompak awas cak sih ngajina ibu tong ngalamunnya serta pura-pura bahagia mah bisa pura-pura bahagia mudah pun pura-pura langsing hese Aki-aki semangat ibu siap ngajina moal ngalamun moal nungdutan sok ngaji mah kudu loba sedekah rajin dia bisa siap. Tukang salon cobi ehona dianggap tutup ehona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas angkat ridho sadar teka paksa pokoknya didoakan ibu-ibu orang panjalin majlis taklim jamiyah naon ieu teh jamiyah al-falah nu haladir ibu-ibu didoakan sing buru-buru ka Mekah teu cukup ku amin da kudu daftar sabab ka Mekah teh ibu perlu dukungan loba duit gawan ngadukung moal ini tindit. Alhamdulillahilladzi arsala 'abdahu liyuhdiyana minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa qala aidan man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ibu araya
sok atuh tong ngalamun ieu mah jigana teh ibu-ibuna ieu mah jiker garalo nya. Beda kacirina berarti ya teh ibu-ibu teh keur loba hulang-hulang. Hutang. Ieu teh ibu punten dipanjalin tos biasa pangaosan jamaahna kompak ieu tos biasa. Tos biasa dipanjalin upami mubalik nuju ceramah di hareup tara dibere cai tos biasa. Dingah nu taya hinggana aya ibu-ibu datang mere cai meuni dua rupa. Aya teh pucuk jeung cai aqua sok simpen di dieu. Ah, da mejana jauh teuing neuneuna. Jeruk mah teu kedah dikadiekeun karesekan we kana mobilkeun. Oke, saya tuh mah nyamik sambelah dicekel sambelah mesek jeruk. Bingang nu tayang hinggana waktos ayeuna jamaah orang panjalin luar biasa kompakna. Di bumina angkat tujuana sarua maksadna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan peringatan Maulid Nabi anu mul. Bantuan nyora siap ibu, siap bapak. Nu hadirna ieu jalma jumlahna leuwih ti 2 bahkan rupa-rupa. Aya ibu-ibu jeung bapak, aya para pamudi sareng para pemu. Bahkan torojol aya deui lalaki nu rek ngamera. Utamina pewaris para ambiya usuk nyaangan ku ilmu agama ka urang panjalin khususna nyaeta para kiai sareng para ulama. Karunya bisi nyirieun hatena teu dikasta disebut ngaranna jeung statusna yakin dina waktu ayeuna nu hadir aya duda jeung ran. Aya rana duda aya nu mana eta nu keur moto tawa. Moga-moga urang sadaya hirup di alam dunia ku ngalangkungan ayeuna pangaosan peringatan Nabi nu mulia simpayus mungguh Allah Ta'ala di dunia urang jaradi jalma nu bagja tur taramua di akhirat moga-moga jaradi ahli surga ya robbal. Bingah dina ati sanubari abdi angkat di kampung Neglasari nu hadirna ieu jalmi rupi-rupi dina peringatan Maulid Nabi. Jumlahna leuwih ti hiji aya pameget aya is. Kaum buruh pagawe negeri para padagang sareng para patani. Utami pewaris Nabi nyaeta para ulama sareng para kiai. Wabil khusus panitia penyelenggara Maulid Nabi alhamdulillah ka abdi tos mere cai 2 rupi nananjakal eueuh cai ko. Di ayeban ieu ngaji ku pemain inti teu bireng deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Tujuan di bumi urang sadaya sami maksad bade tolabul il ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Tasikmalaya di kampung Neglasari. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wanci payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kirang kompak amina. Tadi lain ayeuna. Ibu upami aya kalimat bahasa abdi nu ngajak ka surga margi eta jadi doa. Aminan ku sarerea siap. Bade diaminan. Al-Qur'an jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan. Lain didinya ke heula. Ke heula. Sila coba. Ari dititah teu amin. Ari teu dititah nyaga huanan amin. Aosan Al-Qur'an moga-moga jadi pedoman utamina aosan sholawatan nu dibiskalan dituturkeun empat merbayan sak babarengan sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tinaosan sholawatan janten kaberkahan keur urang panjalin selaku insan di dunia urang pinangi jeung kabagjaan. Mudah-mudahan di akhirat ku Kangjeng Nabi babarengan di syafaatan ya robbal.
badak tadi ayeuna grup sholawat lagi mending engkrek kan. Pada sholawat simpa bece, aduh mau digaya gitu. Dina maulid nabi mah beda, dina pengajian rutinan sok aya ibu dipanjalin pangaosan rutinan marhabaan, sholawatan, yasinan, muslimatan, tahlilan dipanjalin mun aya nu maraot sok tarahlil da ulah nu maraot bangkit dari alam kubur nu maraot rek tahlilan nu kieu nu disebut aliran sesat nu maraot tarahlil giliran nu hirup arudun sallu ala nabi Muhammad. Tapi beda geuning ibu ari kana pengajian rutinan sareng kana mauludan. Bahkan dina mauludan mah geuning ibu tadi ge aya nini tak gojeringan arangkat kana panggung ngarigel dina panggung gaya ditepakan tagoni takadung takadut nini dicandung camerut. Ari kana rutinan mah tampilan ibu ge tara garinding siga ayeuna kana mauludan. Ningali aki-aki nu ditarukang, ningali abah-abah nu ditarengah, luar biasa masya Allah. Biasa sok make sarung, kari-kari kana muludan mah meni gaya make celana panjang, bari badak teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu garelis nini jadi mararodis indit karena pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari kana muludan da bade ningali tepakan hadro jeung nyering eta nini daya meni make calana leg teu ngingetkeun bintis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing bareng dikoet kucing eta nini make so ibu nyora tong ditahan sorakna. Ibu sedang ngaji mah jangan lihat kita bergelak lagi galau kan bae da apal di imam eta teh loba ulang betul eta meni tarik nyebut loba hutang berarti si teteh eta mah engke balik lagi bakal loba nunanya sallallahu alaihi Muhammad. Ibu boga kabingung henteu boga kasusah, itulah namanya hidup di alam bukan tempat bahagia. Dunia bukan tempat senang. Awas nu bahagia bohong bahagia. Anu senang bohong gecek sesenangan. Sabab dunia bukan untuk senang, dunia untuk bahagia lain. Tapi dunia mah tempat nariu. Wah, dunia mah tempat capek. Dunia mah halul balwa. Dunia mah tempat ujian, tempat rintangan. Mata bapak-bapak nu init kana pengajian, nitip sing karuat keimanan. Sabab init kana ngaji, bapak sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana masih cuma cincikan anak. Aduh coba teteh kon bae cenah rana ge nu penting nguruyuh ngaji di mana ya rana ngeunah yai dipanjalin marana teh ngeunah kudu batak jadi rana ge bau. Ibu ikhlas ibu ini ti imah ka dieu ridho diburuhan ku bakulu diburuhan ku ibu lurah dibere duit ku panitia geus dibere dahareun can harga teh cuma keresek naon atuh menang jajan bekel geus didalahar acan berarti teu hese dipanjalin mah ngaji teh nu penting daek init cudahan. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, parantos jam 2:30 sakedap deui menjelang waktos adzan asar kantenan ieu ceramahna di lokasi masjid tempat sholat berjamaah matak
salaki ibu sing daekeun ka masjid loyok cenah salaki abdi matara ka masjid bere vitamin geus dibere vitamin loyok wae pamajikan sing semangat sok salaki teh sing sering dibere sumanget lain susu cicik-cikana susu dibere susu mah moal sholat nage ngelak meureun liur gak jadi panjalin mah teu nyararapung jika ieu teh efek lapar jika teh ibu tos dalahar sarua abdi ge dacan aya nu nawaran salatullah kela punten pun membelan dia tong ngalamun wae nya sok siap sholawatan sakali mau sholawat ku Allah bakal dibere 10 rahmat tong waka amin dan can baca sholawat nabi insya sabab mual aya nu mere syafaat ka urang jaga di yaumul kiamat terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ieu acara peringatan Maulid Nabi urang Sunda sok nyebutna muludan. Naon Bu? Bahagia kenikmatan yang tiada tara. Selain nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat yang luar biasa karena kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk salatullah. Tarikan Rasulillah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah aminan atuh sakali deui awas nu teu amin nyeri huntu balik ieu sadaya jamaah keheula mugi ku Gusti ijabah sing sareuring angkat jarah ka Mekah sareng Madinah putrana mugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun yuk salatullah semuanya ajib jamiah panjalin semuanya cinta sholawat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ngaji kudu jempe, jempe teh naon? Ari ngaji kudu tungtung ngumpul. Ulah bari ngoprek ha. Komo bari tibra. Bisi dirawu ku kelong. Salawe mah 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa hejo hirup kosong loba nyeri hate komo lamun teu kabagi beel nu disalahkeun Bapak RT majar maneh goreng hate lanjut dina kalapa aya kacang polong cingkeun bae ngacaprak oge ada si ibu mah protes ngacaprak ceun da teu rugi abdi mah ibu ngacaprak oge balik mah ku panitia bakal dibarokahan nyanyahoanan dibayar dina kalapa ada kacang polong meuli ali di pasir kirisik itu bapak-bapak meuni teu eureun melong
ningali abdi mirip Dewi. Yes. Tari kolot bojong kasok ka pasar bawa rancetan beki kolot ulah beki ngaco embung salat ayo salatullah sadayana ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah nuker galau solawatan nuriwe kompak nyeri hati capek bingung salaki leungit teangan saya Master of Ceremony kahartin tuh paingan oloho wios disundakeun resep abdi ningali jamaahna ieu teh beda-beda anu ditiung koneng tiung hejo tiung hideung beragam-ragam bermacam-macam merek tiungna silahkan tiung mah beda tapi akidah tetaplah sama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi awas ibu abdi rek ngabejan ke orang Panjalin tong sembarangan make tiung sabab teu alus kabeh dipake tiung teh. Titip abdi ngabejaan awewe ulah sok make tiung coklat. Duh, si kaya dua lamot coklat mah. Dua teu meunang awewe make tiung kopi. Tilu nu teu meunang dipake ku awewe tiung telur jeung ulah awewe make tiung hejo tai kali baju cenah muaji kumaha geuning itu mah aya nu seragam muslimat abdi mah teu boga silakan aja aya duit mah meuli sok nganitip abdi mah lamun meuli baju ulah sok meuli baju nu aya leungeunnan ulah sama kita baju yakin keur dipake kuno bogana acan ada teu boga duitna aya ieu bahan pamere ti incu sok kaput beujeu teu bisa ngaput nitah dan awas abdi nitip ngabejaan mun rek nyieun baju beujeu ulah sok nitah nyieun baju ka meja ulah bis kitu we pokona mah ulah nitah nyieun baju ka Streaming eta teh. nyieun baju mah nitah ka tukang Ayeuna. duh punten bulurah ieu abdi teh jadi gagal fokus ningali buah ngagarantung ceuk kata nek da biasa mah kita sok dibahanan biasa mah oi Master of Ceremony urang disundakeun ku abdi aki-aki sok nyebutna protokol mun budak mora pengatur acara penertib wanci lamun kolot sok nyebutna ayeuna naon teh di dieu heeh sok ulah bakal dibagikeun cek hei tong bakal dibagikeun ka ganggu cicing abdi ge can manggih nu kitu tak kieu berarti di dieu mengaji teh ulah lila-lila singkat padat melekat tong poho baling mawa ilmu nu manfaat simpen tong bakal dibagikeun engke we terakhir supados tengah botol siap jangan menguruskan makanan sekarang mah fokus heula pengajian sabab ibu ini karena pengajian khusyuk pengajian naon pahala ti Allah dosa dihampura akulah amin anu riweuh keur nguruskeun dahareun insya utami para panitia penyelenggara abdi bade ningali heula judulna nah ngeuceuk baca tingali ieuy hargaan ieu para panitia sabab nyieun spanduk teh mahal tabligh baca aja tabligh awas tong dileuwihan macana tong dikurangan dalam rangka Maulid Muhammad tong dileuwihan tong dikurangan Maulid Nabi Muhammad SAW pan ditulis lagi ya naon SAW
Luka 213 Milad Jamiah Yasin Al-Falah. Kurang setuju mun dina sepanduk aya fotoan. Sabab tahun hareup rek ngayakeun Maulid Nabi pasti sepanduk moal kapake deui, da moal ngonang deui abdi. Cigana kudu ditukang keur didodoho ieu sepanduk rek dipake moe pare. Di ditu aya foto euceuk. Sarua na foto na tiung hideung, ieu aslina ge tiung hideung. Ngan teuing akur rupana teuing henteu. Nah, aya di dinya teh ngaranan bersama tong make ustadah. Abdi ge ku salaki tara disebut ustadah. Umur-umuran abdi nikah jeung salaki teu can pernah cek salaki ustadah geura sarek can pernah. Matak beten ka panitia tidak usah pakai ustadah. Tos we langsung Muhibah Nurul Muhibah tong make haji. Da titel haji mah bisa dipake kedok kumpul. Teu saeutik ibu jelema geus jadi haji tapi ngabohong wae. Teu saeutik jelema nu geus boga titel haji tapi koret wae. Aya. Kena-kena geus jadi haji dipanggil teh disebut haji teh teu ngalieu. Aya nu kitu? Berarti cuman dijadikan kedok titel hajina. Lebar 30 juta, 40 juta ka Mekah ari rek mubadir mah. Geus saeutik jelema geus boga titel haji tapi ini ngaji kongkorongna diamaikeun keluar. Milarangan ka batur aya nu kitu? Aduh. Matak saya tidak usah dipanggil dengan perkataan hajah. Cekap wae Nurul Muhibbah ngantungtungna make SH seueur huis atawa SAG sarjana alam gaib. Matak abdi mah ku tatangga ge cenah nu haji mah unggal bulan Rabiul Awal teh tar aya we di imah jadi wanita panggilan malamnya. Betul disangka jablay. Naon jablay mah da murah ceuk jerkut 15.000 toto jer na jukut. Da ari abdi mah ceramah. Bu, tapi dalam ceramah punten sawae ustad kiai ustadah jangan mengharapkan kita buruh. Nu diharapkeun mah pahala. Baheula ge Kangjeng Nabi ceramah ibu boro-boro di buruhan, boro-boro dibere duit, boro-boro di bahanan. Nabi mah ditengoran di baledogan ku umat Yahudi Nasrani. Makana abdi mah euceul lah ka mana-mana ge siap oke ceramah. Bade jalan alus, bade jalan butut siap. Adieu mah sae atuh bulurah kamari mau abdi ka ditu. Wah teh daerah mana? Naik motor ge euceul dijemput bari motor ge motor back tuh. Da mobil teh nepi ka lokasi. Menang saja mah dina motor teh dibonceng ku aki-aki bari bau meureun teu mani-mani. Geus musibah gede we ceuk. Bingung abdi rek muntang eueuh bekal, muntang we kana bohong tukang ojek. Setiap digah cekek bohongna, setiap digah cekek masea jeung tukang ojek melotot ka abdi sing sopan cenah kakarek mangih penumpang nyekek kana bohong emang bohong aing sekak gitu lah. Repek we teu ngalawan cenah da habiskeun rag-rag datang ke lokasi ibu perjalanan yang susah terganti dengan indah karena ningali jamaah kompak luar biasa. Teu karasa semangat abdi ngaji 2,5 jam ibu balas semangat dari payun pamuda unggul. Di dieu mah aya ge lalaki aki-aki di tukang. Kita 2,5 jam ceramah teu kapala turun tina panggung panitia balas puas meuni bager langsung mere amplop. Ngan ipis abdi rewas abdi ka WC buayang muka amplop dibuka teh teu kurang teu leuwih 200.000. Cek abdi ieu pahili pasti keluar ibu abdi ti WC panitia Bu Haji hampura amplopna pagenti pahili cenah Bu Haji ieu nu Bu Haji mah uluh eta cenah si goreng amplop teh jang MC nu tadi teh ngabakuntan panitia bisi pahili di ayeuna geura pisakeun mana jang abdi mana jang MC. Wah abdi teh perbios we panitia abdi bade wangsul eta dianterkeun deui kana motor nu tadi cok aki-aki teh nu bari teu mani-mani bau hangit baju abdi hangit we ku kesang tukang ojek
Walah di bahanan berkat topat kardus abdi ngajegang ditumpuk kecok. Dari ngos satu dah power dihanap dus orang mesin beas mata di mana-mana ge supaya beas atos mah. Punten ieu mah atos. Cenah di dieu mah teu acan nurutan we ka nu atos. Walah kecok aya buah eta panglurna mah hayang hirup. Ku abdi ditangkap dihijikeun jeung beung tukang ojek. Da bisi lepas hayam. Eta tukang ojek teu sadar ngerem motor belum berupuy hujan mudun ceker ke nabrak tangkal kalapa cungkel cumpalik tukang ojek ngangkarak bengkang ku abdi teu diteangan dieu teuing paeh teuing hirup da abdi reuwas ka ceuriweuh moro hayam leupas nasib tepi ka kitu. Nah kecil dibandingkan jeung baginda Nabi dulu ketika berjuang agama kesakieu-kieueun acan mata punten ibu urang moal aya di alam dunia moal aya alam dunia lamun taya junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun sekarang bukan Rabiul Awal lagi lain bulan Rabiul Awal deui ayeuna teh geus bulan Rabiul Tsani tapi panitia masih bangga masih semangat masih bisa ngayakeun pengajian Maulid Nabi. Tepuk tangan untuk semua para panitia. Tuh, nu di tengah keprok jika nak keheuleun ka panitia. Bu, ibu, oh saeuceu urang ka dieu Maulid Nabi geuning kunaon umat Islam sok muludan karena urang gaduh anugerah ti Allah. Naon anugerah eta? Rasa cinta. Bu, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Sing kompak, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta henteu ka Bapak Ketua DKM? Aduh, hapunten Pak Ketua DKM. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka Pak RT? Geus Pak RT, muneng keneh ulah jadi RT. Da geuning ieu awewe sakieu lobana ge eueuh nu bogoheun ka RT. Eueuh nu cintaeun ka RT. Berarti ibu ti imah ninggalkeun pagawean leres. Ibu boga istri kaeun. Yakin baca ninggalkeun pagawean di imah. Kunaon husu berangkat ayeuna ngaji padahal papanasan bari teu diburuhan karena anugerah ti Allah kita sadar dalam diri punya rasa cinta ka Kangjengna. Rasa cinta tuluy resep blok dia mah ya jurig TV ngumpul. Rasa cinta pada makhluk yang bernyawa dari dulu sampai sekarang sampai akhir hayat nanti tidak akan musnah abadi sejati. Cinta kasaha ka Kangjengna. Ibu, hei ibu pernah wawuh henteu jeung Kangjeng Nabi? Ibu pernah papangih henteu? Pernah kenalan? Kunaon geuning ibu cinta padahal teu wawuh? Kunaon ibu geuning rindu padahal teu apal ka Kangjeng Nabi? Kunaon ibu cintana membara padahal jeung Kangjeng Nabi belum pernah berjumpa? Itu karena anugerah dari Allah Subhanahu. Padahal paribahasa mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta. Aduh, cinta datang karena ibu tahu, cinta datang karena ibu kenal, cinta datang karena ibu suka. Tapi ka Kangjeng Nabi tiba-tiba cinta, tiba-tiba ujung-ujung rindu padahal teu apal, padahal tidak pernah berjumpa. Itu karena perjuangannya luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agama dan untuk kita yang menjadi umatnya. Bu, araya, ibu ayah, cinta ka Kangjeng Nabi ibu tambah usia beki ngurangan beki nambahan. Bagus. Cinta ibu ka salaki tambah usia beki lila kawin beki nambahan beki ngurangan kita cinta. Ngurangan. Saya kudu kitu. Boro-boro ibu nu geus kolot abdi ge nu masih keneh muda. Umur di bawah ibu nu kolot, mun ibu usia 70 tahun, abdi nembe 45 tahun. Ka salaki geus teu bogoh.
Asli cok. Baheula we anyar kawin. Menang 3 bulan beureun bogoh teh. Sok asarua cok ge. Baheula mah ibu keur bogoh sok cok. Teu wani ka ditu ka dieu mun teu bareng. Ayeuna mah teuing ka mana salakina ge? Paduli teuing ayeuna mah. Aduh, baheula mah keur bogoh mah jeung salaki kemana-mana kita selalu bersama. Lo pangge dituyun. Salaki perhatian, bisi pamajikan gebis. Eta gedeblug labuh, embis. Gebis ge embis, cek salakina teh anggun. Keur bogoh. Malaman pertama ibu anyar nikah, jangankan ibu pasea jeung salaki hayang hitut ge diplastikan. Hayang kiih ditahan, betul? Ayeuna geus eueuh kasopanan da geus eueuh bogoh. Liwat ka hareupeun salaki mending hajakeun pret. Bedul. Eta di dapur salakina keur aja. Keur ngopi torojol pamajikan but. Cek salakina teh eta kenal pot gitu. Bu, sok ibu meleman pertama memanja, betul? Ayeuna jeung salaki geus kolot kieu sok pasea. Jujur, sok baeun. Jamendut teu puguh judul. Tapi sok akur deui. Alus rumah tangga mah kudu kitu. Boro-boro ibu atuh abdi ge nu keur ceramah jeung salaki mah minum pasea. Hapunten ka Bapak Ketua DKM. Abdi mah jujur saja. Kamari masa minggu jadi akuran ku salaki. Sampai ayeuna ge nyeri hate kene. Keur mah capek eceuk berang putih pengajian. Datang ngaji ku salaki teh ditanya-tanya. Abdi ge nanya teu neh malan ari ate kunaon hoyong kopi tok. Hoyong nenen belum. Kunaon atuh baeun we? Di mana? Balik penting-penting teuing. Ngaos di Majalengka. Bohong. Manya balik ngaji dina mobil umum berkat. Punten panitia. Tapi pasien abdi makin di jalanan. Matang abdi balik di obat panitia tong nyieun di pasien. Abis si kieu cek salaki teh geura gimana ceramah Majalengka Raja Galuh ka ditu ka Sumber Jaya. Bohong biasana ge supaya buah tapi segitu. Ieu mah. Makanya daripada engke jeung salaki pasien mending ribut ya ayeuna jeung panitia. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Cinta ka Kangjeng Nabi beda jeung cinta ka kepada jalmi, Bu. Cinta ka Nabi masih jati sampai akhir hayat nanti. Mual leungit, mual eueuh, kuat salilana abadi sepanjang masa. Tapi ibu cinta ka salaki teu awet, cinta ka pamajikan bapak teu lila, da cinta eta masukkeuna kuse lain setan. Mana cinta di dahar setan. Hei, tadi dipanjalin. Sok ibu mun bareto ibu punya suami ngagugu ka hate kana hate hawa nafsu hayang salaki teh anu kasep anu beung. Tapi geuning geus kawin mah lain kitu, Bu. Betul? Teu guna ku kasep ari teu perhatian mah. Teu guna ku beunghar ari teu nyaah ka pamajikan mah. Cik apa yang diharapkan sebagai istri boga salaki teh anu jud sing kompak anu tanggung jawab. Awas dengarkanlah para suami, harapan istrinya seperti itu. Punya salaki teh anu gede perhati, boga salaki teh anu gede kan naon sih cewek teh nyebut gede nu kitu. Ka ibu tuh make baju hejo, gaun tiung hejo, ninggal hihit, nyebut gede nu kitu. Jangan gede nu kitu. Ari leles teu bisa dipake atau guna. Yang kita butuhkan TDK-nya. Sok akang boga pamajikan bareto geulis, akang hayang kanu geulis. Mana? Geus kolot kieu mah teu geulis. Akang bareto mah pamajikan, aduh da keur bogoh. Nuh nur keneh pamajikan teh disanjung dipuja. Mamah begitu indah tubuhmu. Pret. Ayeuna mah dipoyok. Ningali susu pemajikan. Lah, curah ditoyak-toyak. Lah kitu. Dibawa nang karake kalau juga ceplok nang puya. Pasti dibawa ngarengkol kalah keplok. Dibawa dongko juga salendro. Laporan penasaran si akang teh hayang ibadah malam Jumat dikenyot eta kalah nyelakna huntu. Cek salakina teh kalah napakuran susu pamajikan. Ieu teh mah sokurat atawa cilok goang. Ojo. Parah. Itulah kehidupan dunia.
sementara panah rusak. Mata sok contoh alam mulia junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi ladang mulunan teh laku urang sing hade tiung urang nu alus kana laku kopiah bapak sing alus kana lampah ulah sombong ku dunia jeung ku harta da dunia mah moal dibawa geus maot mah Allah nu mawa mobil anger we nu maot katabrak Allah nu maot urang panjalin mawa motor aya ge nu maot ti kusruktina. Nah, nurek disombongkeun kurang di alam dunia, geus maot maka kabeh ditinggalkeun. Nah, nurek dibawa eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh mah. Masih maot narek mamawa nu soleh. Engke soleh maot mawa nu saha. Da soleh ge hayang babawaan mah. Ibu mencintai Kanjeng Nabi itu sangat aneh ajaib tapinya. Nah, sebab kita tidak pernah berjuang, tapi punya rasa punya rasa cinta. Ya Allah, Bu, sokang ketemu tuku gelis saya nama kawewe. Ibu temu tuku kasep, yang penting suami perhati. Akang temu tuku gelis nama majikan, tapi pamajikan teh kudu anus, budi peker. Harupun salaki ulah zaman dun. Ibu beketut, tak salaki na duitan. Ari duitan namanya dipencetan. Hareng ngesan di ubaran. Giliran duitan, salaki teh boro-boro di ubaran, geuring teh kagak dipotoan. Pet disetatuskeun. Ami kabaca meureun ku balanda dina grup WA. Statusna teh salaki abdi keur ngagibring. Muliang panas tiri sakedeung deui koin bedua. Ibu wanita solehah di depan suami tetap sanjung, tetap disanjung suami, tetap mesra, mencintai setulus harupun salaki mah ibu kudu daek ngadangukeun obrolan salaki lain ngabangkak ceketing. Mohon istilah cek itu mah ngabangkak. Itu benernya harupun salaki teh kieu teh hayu. Berencok salaki teh itu aya bakakak hidung. Geus cok aya Nabi Muhammad geus teu aya Bu. Ibu aya pewaris Nabi saha kiai ulama aya di dieu kiai. Ustad aya. Ulama aya. Ibu butuh kiai ku kiai. Butuh ku ustad. Butuh ku Pak RT. Sok bandingkeun butuh ku RT, butuh keneh ku kiai. Kieu we ceuk. Hampura Pak RT. Mun Pak RT mau ti heula kiai pasti mampukeun jadi RT. Kiai pasti siapeun jadi RW. Tapi lamun kiai mau ti payun pasti Pak RT moal sanggupeun ngagantian sosok kiai. Betul Bu? Sabab ayeuna presiden oge ibu can beres jadi presiden Jokowi geus loba nu menyelamkan ingin menjadi presiden. Betul? Tapi hese susah untuk menjadi calon kiai. RT moal disaeun, RW moal sanggupeun, maka lamun bisa nawar maka Gusti Allah mending keneh RT nu mau ti heula daripada kita. Aya Pak RT aya. Itu Pak RT. Tong sieun kumaha mah dihayang-hayang can waktu nama moal waka. Dimung-mung geus waktu nama ece kajen teuing mung bakal maot. Bade ibu maot. Kan tenang tos ngarami acuh bodas mah. Tereng ece ngapingil kantun ngurepkeun. Ngan aya waktuna ibu umurna syariat anu bakal maot teh nu tereng maot baina sitin wasabin umur urang di alam dunia teh antara 60 dan 70. Jadi ibu lamun anu geus 62 sataun deui meureun. Anu geus 70 tahun tapi can maot-maot berarti eta teh sudah selamat dari kematian. Bonus. Ibu, Bu, makana punten ibu ketika budak ibu bisa maca Al-Qur'an, tuh mau mapatahan maca Al-Qur'an teh pewaris Nabi para kiai. Terkadang ayeuna tibalik ibu cinta keneh ka anak daripada kiai. Lain urang ulah cinta ka anak, tapi anak bisa maca Al-Qur'an ngadang kiai nu mapatahan. Sok salah kaprah, budak tampil dina panggung khotam Al-Qur'an, budak nu disawerna, budak nu diamran duitna, tuh kiai nama diantepkeun anu mapatahan bisa maca Al-Qur'an, engke mah kiai nu dibere duitna nu disawerna. Setuju? Yo. Pro beritu mikir. Sataun sakali mah cenah moal rugi
atuh kiai teh pangmeulikeun sarung BHS. Buruh mah patahan budak ibu bisa maca Al-Qur'an. Ieu mah kiai teh diantepkeun nasibna teh make sarung teh urut tinu maot deui, Atuh dipake ngaimaman teh ngajungjurigan. Matak di Pangandaran mah ibu seueur kiai jujur. Nah, geus mah kiai nyebut jurig. Coba kiai teh waris Nabi. Geuning disebut jurig. Makanya ibu ulah gagabah cekan terangan man akromal ulama jalmi nu cinta ka ulama pakon akromani sarwajeun cinta ka nabi waman akromani nu cinta ka nabi pakon akromallah sarwajeun cinta ka Allah waman akromallah nu cinta ka Allah dakhala jannah jaminannya surga. Ibu generasi penerus sok kaderkeun amih loba kiai di dieu bisi geus marang ti payun saha putra putri ibu pasantren Subhanul Yaum Rizalul Qad budak ibu bangga ayeuna keur mondok di pasantren satu saat akan jadi kiai. Tong waka amin da budak na can di pasantrenkeun. Insya ieu mah boro-boro di pasantrenkeun kan pasantren ge meni moyok tong pasantren nanya ujang mah tuh tinggal budak tatangna ge buduk di pasantren. Ulah kitu ceu da abdi ge kieu-kieu ladang buduk ieu teh. Tuh para kiai diparengkeun aja. Para kiai pakai tua DKM pernah di pesantren pasti ngalaman buduk. Jadi nu bisa ceramah ustad-ustadah eta teh ngalaman tong aneh bu sarua di mana-mana ge santri na paruduk da ustadna ge bu bungah ustad. Astagfirullah. Geus teu kapalang kenar hirup. Tadi kaki kiai nyebut jurig ayeuna ka ustad nyebut buduk. Atuh ibu buduk-buduk oge barok. Di mana buduk barokah? Kayak buduk barokah. Gusti bulurah cuma bulurah mah aredan. Jigana ieu kudu dirarukiah. Sian kabawa virus abdi mah balik dipanjalin. Ibu-ibu jemaah jamiah yasinana aredan. Abdi balik jadi kabawa GR. Deuleuh eta. Ka abdi geus nyebut gelo. Bener ieu mah kudu arieun bus ya jemaah yasinana teh. Yuk tong sombongnya Nabi Muhammad jeung sombong. Siti Khadijah bojona teu sombong sadidal haya wa tawadu. Makana dalam acara peringatan Maulid Nabi kurang tiru akhlak mulia Nabi. Dunia sementara tidak akan selamanya, tidak akan abadi salilana. Urang bakal kembali deui ka Allah Subhanahu wa taala. Sok urang bakal diasupkeun ka jero kubur, geus maot mah anger urang teh aya dina jerotan. Ibu diciptakeun ku Allah asalna tina. Jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah da urang ge hirup kene. Mana balik rek ngaluan, rek nyusup jiga jangkrik, imah mah diantepkeun. Hanya kalah nusok sarombong di alam dunia, buka kongkorong, buka gelang, geletuk mah maot isuk. Kongkorong teh milik salaki dipake kawin deui geuning hate. Lebaran aku salah kini pakai kawin deui mah. Ya baru dikawin teh bala nusuk yang tersenam ya kawin. Pertemanan yang menyakitkan gitu teh. Itulah sodakoh baca cing loba amal jariah kami selamat di alam bar. Hanya kau geus dikubur macet mulai salat deui, mulai berjamaah deui, mulai sodakoh deui da urang di alam barja lain tempat ibadah, tempat turun rahmat ti Allah nu Maha ragap diri usap dada urang teh umat is. Tuh bu batur mah tingali ngabela Yahudi jeung Nasrani berjuang nyelamatkan agama Aqsa maot nage syahid syuhada. Urang mengaduakeun we jadi dia dan teu bisa urang mah kaditu kudu ngalawan Yahudi ngan aya keur ibadah akur jeung ngabunuh Yahudi 80 Yahudi dibunuh kaulaan salaki tiap malam Jumaah ngaulaan salaki malam Jumaah teh akur jeung maehan Yahudi 80 mata engke mah malam Jumaah teh paehan we salaki sinarti kalau salaki dedek hemte eta teh modoan salaki teh sampeurkeun naon bapak dedek hem ka dieu urang maehan Yahudi di mana Yahudina eta dina jero calana mama. Tanyakan kaki aja sih percaya baca itu teh pahala gitu dari maca sholawat malam Jumat 80 kali dihampura dosa 80 tahun geus pupuh urang Israel
Yahudi Nasrani ngabunuh ayeuna Palestina. Orang Palestina mah henteu nyerieun hate bangga maot sahib jalan Gusti Allah. Urang mah boga dunia ge meuni hayu we, boga gelang ge gagara we hayu. Api-api anarateun. Cok. Aya nu kitu aya. Awas tong bangga lah, apal motor digas kalah nyiniran teu bahagia ieu. Da geus jatuh tempo. Digas teh kalah setoran. Setoran. Dibawa mengkol di rem kiri di alah. Jelema agul ku hutang. Hirup atong kitu persiapkan amal sebelum datang ajal. Komo urang mah umat is hirup di negara Republik Indonesia. Awas sing bisa ngajaga 17 rokaat lain Agustus. Agustus udah. Terus bulan November ge upacara we Agustus terus. 17 Agustus 17 rokaat lohor 4 asar 4 maghrib isya subuh ulah ninggalkan sholat kami di akhirat menang rahmat. Ulah tinggalin, ulah kenor sing minang maca sholawat kami menang syafaat. Lakukan amal jariah sodako ulah dieureungan ulah karoret ibu sabab urang bakal disalametkeun di alam barzah. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana ibu cicing pangkat cengkar Pak Kiai bade doa. Awas tuh gak geuning jurig mah geus sararingkil. Kantong ge meuli wayu di sore tarik badali. Etna doa heula bae Pak Kiai nya urang hoyong ilmu nu manfaat baro syaratna umpu ulah wakat cengkat satu acan dibungkas kudo. Mudah-mudahan sadaya para panitia pengorbanana waktu sayeuna sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Panjalin yang usianya udah 213 waktu ayeuna para panitia aya ibu bapak aya ulama umaro bersatu mudah-mudahan panjalin sing semakin maju. Mudah-mudahan panjalin semakin subur, hirup urang dia malakmur. Mudah-mudahan aja ditebihkeun tina pancabayang di jero kubur. Amal kasihan para panitia mudah-mudahan sinjangkeun tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Para panitia, Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Lurah, Ketua DKM sadayana mudah-mudahan urang hakikatna ku Allah, ku aranjeunna dikumpulkeun syariatna waktu sayeuna. Mudah-mudahan urang panjalin dikumpulkeun ku Allah jaga sing dugikeun ka surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cipojo jalan Cieureuk Malikupati Abonan peupeujeuh pamimaluli ulang upat kaonan sanestu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyekapan keuna ku bahasa Sikabayan meuli kena ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus abdi mah tengah jawab gitu. Nah, Bapak MC pada deui naik ka panggung deui kecil. Hatur nuhun Kang MC Pak Ustad ieu nya. Lain ari Ustad Madinah raut muka nage tinggal di sarung nage gaya mahal pangasihan eta teh. Tilu balaladeun urang dieu teh. Mun sae sarung nage beda jeung sarung RT gajah duduk. Abdi kadia sarengkeun anak anu nome nujun abdi teh putra anak abdi budak abdi nu pangageungna terus kadu putra hiji jadi abdi teh tos incuan. Tadi aya nu ngahareueus Haji Bu Haji pernah di aksi Indosiar, saya tidak pernah di aksi. Alhamdulillah abdi mah kieu teh tiba heula we karena pun bapak pun biang mendidik dari awal karena pun biang sareng pun bapak gaduh lembaga pondok pesantren. Bisi aya urang dia ibu gaduh budak tapi teu gaduh biaya. Bisi aya budak tatangan daripada korban pergaulan akhlakna teu mulia sok pesantrenkeun ka abdi. Alamatna Pondok Pesantren Al Abror, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Neglasari. Ketik dina Google Map aya tanpa biaya upami leres teu mampu komo ku yatim piatu. Abdi ngadirikeun pesantren pun bapak di tahun 78. Ladang naon pesantren leuweung gerotan ayeuna jadi pesantren. Alhamdulillah hampir 2 hektar ayeuna lokasi. Lain ladang proposal pun bapak haram mun maneh ngajukeun proposal. Teu meunang pun bapak mah ngaharamkeun. Boga pesantren warisan ti pun bapak tirkah ti indung jeung ti bapak. Sanajan pun bapak aya keneh diwasiatkeun ka kepala putrana rek ngalegaan tanahna, rek ngabangun pesantrenna tong ladang proposal. Aya we nu mere di masyarakat arah wewe numere ulah menta kita minta doanya di mana ladang dakwah ece tadi teh sangkieu teh jiga nurek ngajuru
Ieu teh mau bayareun jangka material. 10 juta deui. Kamari tas ngabangun aula aslina demi Allah. Insyaallah tanggal 8 November abdi bade peresmian aula kanggo para santri bahkan di Majalengka, di Kuningan, tiap kabupaten Majalengka. Dari Kabupaten Majalengka kurang lebih ada 25 siswa santri anu mondok di pesantren pun Bapak nu di Kololo ku Kala Putrana. Abdi 3 bersaudara, Aah, Beben, Cecep. Jadi trio ABC Aah, Beben, Cecep. Lain di Pangandaran, tahun anakku tadi nu di Pangandaran. Nah, abdi mah di Tasik, di Cineam, di pesantren Al Abror. Jadi gitu ibu abdi mah gado pesantren teh. Allah da ngesan kieu we, alhamdulillah. Supados barokah. Doa we ti sadayananya abdi ikhlas kami barol. Sok pasantrenkeun kali itu tanpa biaya keur teu mampu mah. Kantun ketik we pesantren Al Abror, Kampung Neglasari, Desa Cijulang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasik. Saroge abdi ayeuna doa ibu disadayana nuju di Mekah, nuju melayani para tamu-tamu Allah, duyukullah, duyufur rahman anu ngalaksanakeun ibadah umroh. Alhamdulillah pun lanceuk pulang anting wae ka Mekah. Kadang tilu sasih mah teu uih di Mekah, dan Jumaat teh nyambung deui. Alhamdulillah ibu, mudah-mudahan urang dieu sing enggal ka Mekah. Sakit nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana Cipojoh Jalan Cieurik Malikupati Abonan pepeujeung pangaruli ulang upat kaawonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.